Lah, ayo orang ngaronda euy. Urang galakeun deui di kampung urang ieu. Di Cipaganti, urang galakeun deui ngaronda yeuh ah. Ngaronda, urang ngaronda, ngider ngurilingan desa. Waspada masing iyatna, bisi aya da Pancabaya. Tengah peting kujara rempling, borora aya nu nyaring. Batan tiris kabulusan, siduru nyendurukan. Alah laras pisan didurukan mehaneutnya. Lembur teh kedah ngenget tanaga. Tanaga nya atuh kitu pisannya. Upami aya bangsa teh gitu. Heeh. Aya tanagaan. Tah. Ulah Bener pisan mah nya ayi. Cocok pisan. Alhamdulillah sareus pisan. Aya 2 tahun teu penak jeung Mang Cepot tuh. 2 tahunnya. Oh, yang kiwari kan dulu teh jeung abi pana. Heueuh nya. Nya. Di dinya ieu operatorna ieu. Operator baheula. Alhamdulillah ya nantiasa upgrade-nya. Upgrade deui ieu. Yang saya Gawe pisan bareng nya jeung pareka loka. produktif gitu orang teh panan. Jeung saung kapinis di dieu di sebuahna ku Kang Karya itu tidak ada batasnya. Tidak ada. Dari usia muda sampai tua kita tetap kreatif dalam berkarya. Eta Mas Adi. Sadayana paratos ngumpul mah mudah-mudahan orang silaturahmi sing kajagi. Oge atuh di dieu nu gaduh pakuonanya Kang Kusnadi, mudah-mudahan sing panjang yuswa ageng milik. Ya kan konten kreator sadayana Mang Sardik, Mang Irfan, Mang Dede Ceplak, oge Kang Diki sadayana nya sing panjang yuswa ageng milik. Oge kontena anu sararae tur ngadidik jeung jadi janten motivasi ka payuna. Atuh timbang cepot hapuntenna seueur kalepatanana tibatan laresna nya. Mudah-mudahan mengon payun tiasa patepang deui. Dipungkas we ku kembang tinetik sinebaran sahari tutup lawang Cigo Taga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag. Waalaikumsalam. Punten kasadayana aduh ampun. Dalam kita nih